Bismillahirrahmanirrahim. Wa duburu zakarina unsa lan utawi dubur wong lanang atawa wong wadon kakubulin iku kaya kubul alal mazhabi ing atas mazhab atau mungguh mazhab. Wala hada bimufakhadatin lan orana nahad iku wajib bimufakhadatin kalawan mufakhadah adu gaplok wawati zawjatihi lan ngawati rabine yasiwa wa amatihi lan amate yasiwa fi hayadin ing dalam hayat wa shaumin lan puasa wa ihramin lan ihram wa kadza amatihi lan ale kaya ikilah lahda amatihi kalawan amate si wong al muzawwajati kang den rabi wal mu'tadati lan kang den idah wa kadzalan hal kaya ikilah hada mamlukatihi kalawan kang den milik dening wong al mahrami kang mahram. Jadi hasil kamari urang kukumpul menang 70 juta. Amanat ka para jamaah urang anu cinta ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, urang ayakeun haulan tur ulah bebeja kasasaha ulah urang bae tangga urang anu tilog ka dieu mah ulah dibejaan kiai ustad anu kurang cinta atawa nyana kurang serg ulah dibejaan urang bae masalahna abeh sebeuh kitu. Urang udah bisa 4 kali dahar. Nu jelas malah geus urang ngajak batur urang leh mantepkeun cintana ka Allah ka Kangjeng Rasulullah ka Kutubul Auliya Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh. Kayak ngomong-ngomong kan sejen mah ujung-ujungna kan fitnah nanaonan kayak ngomong ge lah geus urang bae pamajikan ge geus teu kudu diajak kage milu sorangan nyana anak warilu urang we urang zikir aja teu kudu ujak-ajak ulah disebar-sebar make HP ambalayah ulah urang bae urusanana urusan gaib jadi teu kudu disebar-sebar make HP urang we jeung Allah mentingkeun batur amat urang we rek datang ka mana ieu ngamantepkeun cinta urang ka para aulia jeung zikir urang mantepkeun teu kudu jak-ajak kumaha disubar-sebar make HP mah ulah eta mah mun orkes kos gitu karak sebar kos kieu teh kudu rabe
sakumaha kasedot naku karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani teu aya anu ngajak secara gaib sedotan-sedotan karomah para wali-wali Allah urang geus teu kudu urang teu kudu ujak-ajak di poe Sabtu asar datang ka dieu dahar ngendong peuting dahar deui memeh subuh dahar deui berangkat ka masjid dahar datang ke masjid pas zikir jadi mantep bro. Nah ieu mah mengenai tentang zina anu ayeuna hambalayah perzinahan di Indonesia loing baik kalangan anak jalanan anak bodoh nu para linter pejabat-pejabat zararina kemudian tokoh-tokoh masyarakat kiai ge aya nu zina ambalaya bahkan ahli thariqah ahli tarekat zina boga pemajikanana 7 ahli tarekat aya nu 9 nurutan Kangjeng Nabi dikira deui jagana iya ahli tarekat naon di dukos sekarang zina berarti kan geus atas nama kiai loba nu zina nu katarwag bae kamari di luar daerah paneta urang Banten nu zina geus urang mah pokona lah hambalayah bae kiai nu zina kiai tapi kiaina kiai kota maksud kiai kota teh kiai berkecimpung di pemerintah kiai lembur aya wacana kiai 1 2 3 4 5 6 7 atuh nembrak wari perzinahan teh naudzubillah min zalik lamun kiai jeung pejabat zararina tuh komo si eta sepuhara jasa cedapan kiai mah sok nyaho ulah sok nyaho cenah kiai eta kos kitu doraka aing doraka nyaho henteu ja awewena daratang ka aing lantaran sia teu tanggung jawab aing mah doraka nyaho henteu tanya ku aing ngan aja cerik bae ada apa mbak cantik-cantik nangis aduh saya minta doanya sama Pak Kiai kalau bisa tolong sama Pak Kiai apa tuh saya ini udah hamil 3 bulan terus ini dia yang ini nggak mau tanggung jawab kalau mau bisa Pak Kiai aja sih apa aing kita neruskan burung Masya Allah ya gue boleh diomel lah mbak dari mana gitu kan bebejanya terus siapa ini nanti mudah-mudahan Abah Haji bisa ngedoain siapa ayo celetuk teh kiai coba eta ayo kiai mana ya iji belah kaler daerah Sepatan beneran ya mau Masya Allah karim aya deui urang kota ieu mah hebat biasa terus bangun rimbasak wae matana ge bareureung beda ieu orang kota ya neng dari mana neng orang kota ieu mah ya neng dari mana saya dari bener bae orang kota ada apa neng aduh saya ini celaka Pak Kiai celaka gimana
Saya punya suami, kebetulan nama suami saya tapi tidak punya anak. Sekarang saya hamil. Itu bagus. Bukan bagus begitu. Saya udah kontrol sama dokter bahwa suami saya itu tidak ada telurnya. Jadi tidak menghasilkan anak. Sekarang saya hamil. Loh, kok bisa begitu? Justru itu saya hamil dengan yang lain. Ini bagaimana tanggung jawab saya terhadap suaminya? Siapa itu yang berbuat? Kiai, Pak Kiai katanya. Kiai mana? Di kota ada katanya. Dibejakan kuliahnya. Tuh, beneran orang. Lain lalagan. Masya Allah. Kari. Bisa sih, dah negara geus kos kiri kumaha. Kiai kene baik. Ya deh, wah ini galis jasa. Ini galis jasa, masya Allah. Kutilan, ya paling gak cedak lah, hiji dua urut bisul geri bareng. Ya Allah ya Rabbi, ceri sarwa hamil lo gede, teman. Terus datanya kukulasa, iya mah PNS. PNS mah kaget. Kula mau berbuatnya PNS kaget. Suah masa kali teu kaget, tapi lawan kiai kaget. PNS mah tigerieu teh mah geus ambalaya. Emang kumaha gitu. Oh di dunia DPR waktu geus biasa sih teh geus biasa. Mantak kaju keluarga kula di DPR lain teh betah. Betah aing geus garari jasa sugan aing mah halal limpu gitu hirup di jero teh dalalikir maca tasbih horenganan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang para DPR ke rahmatullah dengan membawa dosa. Iya tuh awen apa beja jingkai kusia tuh tewak awen ulah sok kemeki kuci gitu sia bawel gitu kuci mah jangan kusia tuh jangan ada datang kai gitu. Dan kebal orang Jakarta Masya Allah cerik baik di sarua baik tama Salome satu lobang rame-rame. Oh ampun, tapi barisnya ana Salome baris ya Allah mentek inggis jasa inggis jasa Masya Allah kari penjadi nyana anu bebeja bahwa nyana kusebab nyana bohongan tanggung jawab pun tanggung jawab nyana ke moal bebeja kain mentek sia mun boga berbuat itu tanggung jawab. Ulah sok maki uci gitu sia beja wae sia mah tah gitu jadi nyaho unggal poe aya mah eta du bebeja. Mayoritas PNS eta kos gitu. Masya Allah geus puguh anak jalanan mah kontrakan dikontrakan. Oh ambalaya datang ke tahun baru mah cangcut di kawasan loba jasa jadi carokot deui teh tolol gue. Oh ya Allah ya Karim cangcut ambalaya. Masya Allah berarti kan teu beres eta. Anu teu zinah mah ieu be mere nu ngararaji. Can puguh. Gusti Allah. Gusti Allah orang mah nyaritakeun sieun ka Allah boro-boro zina boro-boro mabok maling ngadahar nu halal ge geus rada dipilih-pilih ieu sih bakal jadi tanah gajang ibadah apa henteu. Ih orang di luar eta mah ambalaya. Gusti Allah mudah-mudahan kurang cinta ke Kangjeng Nabi bisa nyontoh Kangjeng Nabi cinta ke para wali bisa nyontoh para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kurang jaga di akhirat dihijikeun jeung nu dipika cinta ku urang almar'u ma'aman ahabba. Hiji jelema bakal dihijikeun jeung nu dipake karesepna. Mun urang teu cinta ka para wali tanyakeun di diri urang aya naon kok teu cinta sih?
belah dia namun orang kurang cinta ka para kiai-kiai ahli Allah tanyakeun di diri orang aya penyakit naon sebab ke di akhirat orang dihijikeun jeung nu dipake ka cinta ku urang mun urang cintana jeung tukang ngadu kotok tukang mayan remi tukang jaipongan ke urang dihijikeun jeung nu karitu deui. Masya Allah isin amat guys Hanas Ki Haji urang Hanas ditokohkeun horenganan urang hijianana jeung nu kitu sedengkeun jero hate mah eueuh nu bisa nyaho kecuali Allah Subhanahu wa taala. Duburu ya karim kakubulin Zaid dedeketan baya jeung Khalid terus kunyana digandeng gol poe digandeng sare ge sakamar barang sare sakamar Khalid diporosotkeun calana ditonggengkeun aju dipigawe urang mata urang nyaritakeun kos kitu teh jariji nanaon teh kalalaki teh dibere embung atuh urang mah sakasep-kasep lalaki ge ai kudu titah nonggeng mah juk urang dipiga tuh embung tapi kan setan mah teh kitu lamun urang nyaritakeun kehidupan di Amerika anu serba bebas hayang ngarasaan nukumaha geus mah awewe bebas kalalaki deui kalalaki ditonggeng-tonggengkeun geus awewe lalaki hewan hayang nyaho coba rasana cenah ieu bobogaan kuda ngadaplok di bujur kuda hayang nyaho coba ieu embe anjing di Amerika Masya Allah eta keur carita lalakina awewe teh loba panasaran di Amerika mah geus puguh ku jelema hayang nyaho ku kuda ku anjing ku kuda tah eta teh kahirupan anu geus eueuh kurung urang mah kan boga kurung jadi urang mah teu meunang kaluar ti kurung urang kurung syariat ulah kaluar ti kurung syariat urang lelempangan ge urang mah di jero kurung syariat teu bisa kaluar ti kurung syariat ketika manggi awewe can dikawin urang mah kakurung ku syariat embung sagelis-gelis awewe lantaran haram urang boga kurung aya kebon nonggeng merean teh merewan nonggeng aju buntut tadi kaluhurkeun jia tumbuh si urang teh mah boga kurung syariat kajen kuku bage urang teu bisa kaluar ti kurung urang ketika urang kaluar ti kurung syariat ieu engke kena sanksi boh mabok boh maling boh zina ngaranna kaluar ti kurung. Nah di Amerika makan kurung di Amerika mah tuh bebas tak kalayangan hiburan lantarannya nama dunia iya sorga dunia iya sorganya nama sakikieuna sorga dunia mah tuh sapira dunia kayak di akhirat geusannya nama neraka urang ieu di dunia teh ya neraka urang artina neraka teh kumaha ieu ulah itu ulah, ieu haram itu haram. Maksudnya kos di neraka, kos di penjara. Penjara urang mah dunia teh ieu ulah itu ulah, ieu ulah itu ulah, ieu haram itu haram, ieu makruh itu makruh. Urang mah di penjara sakedeung.
aya nu 50 tahun, aya nu 60 tahun, 70 tahun, 80, hirup 80 tahun mah teh geus wah. Hidup segan mati tak mau. Disebut 80 teh. Ai geus atuh dibere jengkol geus eueuh tuan. Dibere daging dikenyotan doang. Dek wani udah 80 tahun mah. Ayo bere urang Lampung nu putih. Nyana bubuka itu bubuka, ngan napas dong. Huhe bisa payah di dinya. 80 tahun dek wani. Tuh jabatak hidup segan mati tak mau. Eta bal kebal deui teh Mas. Kudu ngukur we geus di mana yang dikubur ya. Nah, orang makan ya haram itu ulah ya ulah. Enggak, maut. Surga. Jing hayang kumaha widadari bae nu gratis da bae 70. Eta mah jatah, maksudnya jatah. Encan ke bonus-bonus. Eta mah jatah 70 widadari. Masyaallah susunan nu can pernah kacekel ku sasaha. Can pernah tuh pokoknya. Ulah ngabayangkeun cara di dunia lain deui haju mun dipigawe kurang parawan deui ngejepret deui. Itu waduh. Kuarina bae asal tahan, asal aya awewe enggak saya mah haram-haram nanti aja di surga dah. Kagak. Mun aya jahe enggak nanti di surga saya udah. Sekarang saya lagi ditahan dulu dah kagak dah pokoknya kagak. Enggak surang mah tahan. Sakitu awe ngajakan ke orang enggak. Cukup yang di rumah aja hitam enggak apa-apa lah. Sebentar lagi nanti saya mah di surga aja. Ibrat di dunia teh. Di akhirat ka neraka. Henteu moal. Pasti jasa tuh. Anu dieu sieun haram, itu haram, ya haram. Berarti kan sia sieun ka aing cak Allah. Geus anu sieun ka aing, bere ku aing surga. 70 bidadari jatah urang, encan bonus. Bonus kumaha kieu? Lamun aya Cina, kafir, pamajikan asup Islam, eta kan bonus. Aya tatangga urang salakina ka neraka, bonus. Mantap ngadoana mah urang antep besi tanah tetangga orang mabok zina maling antep gede pamajikan ke kuaing di akhirat. Masya Allah. Nah ieu kisah teh boga laku ngadumling ki Holid boolna. Jadi kabool teh jauhan atuh. Jadi jalan tukang kumaha waduburu zakarin kakubulin dubur lalaki lieu teu beda yang kubul atuh wajib dihat sarua bae wajib dihat andai kata muson nyana wajib diranjang guer muson wajib dihat. Masya Allah ulama yang main eta iya karim. Masya Allah. Cikangjeng Nabi man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil lut faqatulul fa'ila wal maf'ul bih. Sahabat jelema nu manggihan maraneh kabeh ka eta jelema. Manggihan ka jelema nu boga pagaweana seperti kaum Kangjeng Nabi Lut. Ngadumling faqatulu al fa'ila wal maf'ul bih. Ranjam berarti lamun muson goer muson had. Masya Allah ulah main-main kumaha lamun dubur awewe atuh komo meureun ieu mah kalalaki geges kudu dihad sarua wa duburu unsad kakubul dubur awewe okos kubul bae sarua bae kudu dihad. Ya wewe kurang lah ya harap nama besi zina cak jana tukang na wae geus lah atuh sarua kudu dihandai boh lalakina boh awewe. Masya Allah karim.
teh kitu sing adenya mangkaning Kangjeng Nabi engke di akhir zaman ieu kalakuan kaum Kangjeng Nabi Lut alaihissalam bakal terulang kembali. Duh ngeri jasa kuaring mulai di surat kabar tadi isuk-isuk saya berita bahwa homosek di Kabupaten Bekasi meningkat. Ya Allah, emang kiai maca koran langes gitu bae sing udah sok tatanya. Bisa tadi berita isuk-isuk berita koran coba gadele di koran. Koran naon aing teu neuleuh judulna teh koran naon baru. Ya teh bergos gitu tadi cilaka, masya Allah. Masya Allah. Sing ada teh. Ya, jadi kesimpulanana ngasupkeun zakar kadubur tetap wajib dihad. Boh lalaki, boh awewe. Kumaha lamun ngadu ping-ping doang. Lalakina make sempak. Awewe make sempak. Aju diadukeun ping-ping doang. Ping-pingna diadukeun adu gaplok ngaranna. Jadi ente diasupkeun bobogaanana mah. Ngan ngadu ping-ping doang. Boh ka lalaki, boh ka awewe. Tah eta mah wala hadda bimufakhazatin teu kudu dihad. Lamun ngan sakadar ngadu ping-ping doang mah teu diasupkeun bobogaanna mah ngan diselapkeun di ping-ping doang. Jika ping-ping mah teu kudu dihad. Wah kitu mah cenah ka ping-ping. Ai doraka mah goblok tolol sarua. Ngan teu kudu dihad. Sia masuk ka rencana bae. Tetap baik. Masya Allah kaping-ping ya sarua doraka nanti kudu dihad. Wala hada biwati zawjatihi fi haydin Zaid boga pamajikan sarwiti kemudian Ki Zaid teu kontrol teu utang hitung datang bulan pemajikan woi isuk-isuk geus ngadahar tangkur sakilo oh parah campur jeung madu mabok tangkur bisa ya budak oh berang seutik jamu-jamu jam tuh kuku bima sia tah Masya Allah budak eta ku pangangguran teuing teh si jelema teh. Oh, terus beak 2 pak sapoe eta. Ya Allah, atuh begitu tas isa geus teu kontrol kieu bae. Kieu bae eta mah. Ya Allah, kos talancu bae kos talancu. Ja eta mah di Bank Baluhan Kasrol nomor 24 ge teu igeg-igeg. Kieu bae. Lempeng bae, masya Allah, ya kan bahaya ya mah ya. Lamun teu disalurkeun kan ya mah bahaya ini. Pohara lempeng biasa. Ya Allah. Ya. Langsung we ka pamajikanana, ieu cak pamajikanna keur datang bulan teu kadenge, api-api teu kadenge we terus bae. Ka, ieu urang keur palang merah kan perang tah naon cak jangan teu palang merah. Lainnya teka hartiin jadi baik ku pemajikan datang bulan teka harti palang merah teka harti nyara mah terus baik ku dongkol karena wah cek pemajikan iya gula iya kermen lah men tanawan cek ai men naon emang men hem oh keren kagok cek terus baik jadi terus baik cek salah cek pemajikan iya keren terus baik terus eta masalahna mabok tangkurnya na. Wah. Tah ieu jadi masalah kumaha lamun Ki Zaid
migawean pamajikan anak ngawati pamajikan anak kerhead apakah wajib kudu dihad walah ada ente kudu dihad boga pamajikan kerhead dipigawe bae doraka lantaran haram ngan andai kata terus bae teu kudu dihad naon sebab cek kamari ge ngasupkeun bobogaan di parjin muharram li aini kana parjin nu diharamkeun li aini haramna zatiah ngasupkeun ari ieu mah lain haram ku zatiah ngasupkeun haramna li aridin ieu mah aya datang anyar hahalan hem jadi ari zina ai jimana mah teu haram nu ngaharamkeun hedna ai tadi makan zina ai zina mah ngasupkeun barangna kana parji eta adalah haram ari ieu mah ngasupkeun bobogaanna mah kana bobogaan pamajikan teu haram sebab milikna nu bogana haram sote aya larangan hedna da ieu mah teu kuduhan teu kudu dihad dan tetap haram doraka tetap tebeunah baru dicabut merah aduh jagana merah ya merah lah nggak apa-apa lah tapi bandingkan 2 hari aya lalaki gede syahwat lamun teu disalurkeun zina nyana boga pamajikan ngan kerhead mendingan mana ya dua nana haram zina jelas haram ka pamajikan kerhead nah untuk memperingan leuwih ringan ka pamajikan daripada zina sanajan kerhead ringan tamang geus dibandingkeun jeung zina jadi lamun gede jasa syahwat daripada zina maning ka pamajikan sanajan pamajikan head nu mantak nu gede syahwat dimenangkeun nyandu bakal teu kaladenan ku pamajikan mah lakina gede jasa syahwat pamajikanna ieu keur head bebeja ka pamajikanna neng ieu kumaha ieu naon ieu kumaha ieu ieu kan bahaya ya lamun teu disalurkeun neng kan keur head sedangkan kakak mah nyawa sorangan kapan lamun sapeting bae teu puyeng kakak mah buka pajakit teh puyeng teh ieu kumaha ieu ayo ieu cek nya atuh hadiah terus lain kitu masalahna kan ieu ngarusak kana kondisi neng head teh anu mantak diharamkeun lamun dipigawe sekali eta teh teu masalah tapi lamun sababaraha kali ngarusak ka pamajikan nu mantak dilarang ge cek ilmu kedokteran ieu bahaya ka pamajikan cek agama ge sarua lamun osok dipigawe engke kadituna bakal terjangkit beberapa penyakit cek Imam Ghazali mantak larangan nah ieu bener narja bae kan neng kumaha ieu maningan neng gering kena penyakit cek Imam Ghazali apa maningan diizinan bae kakak kawin deui nah ulang nyana cek pamajikan nanti dah kita bahas dulu di BDPR dah yang dulu maknya kos gitu dia bahas di DPR pamajikan gitu lah begitu-gitu tengok meren ngizinan ya katulah daripada zina kula mah merenanan ilu ngadoakeun bae ka kakak besi kakak zina ke doraka karunya kakak lamun ke di akhirat ka neraka masya Allah meren kula ge sedih dulu kakak ka neraka geus lah tuh kula dipanglamarkeun masya Allah cak salakina hujan angin tapi galedeg ieu Waduh, asa akan galedeg ya ieu. Gedah enta mun kos kitu mah tah, kuduna kitu coba teh ka pamajikan tah. Nyana keur head urang ngaluarkeun tah ieu kumaha ieu? Ieu kumaha? Neng kan keur head. Lah tuh kos kitu bang balerkeun ka mana bang balerkeun? Emangna bisa ku baso? Teu bisa ka dieu mah. Tuh ieu cek pamajikan neangan deui atuh lae kos kitu carana mah tuh. Jadi kudu boga cara tuh salaki geus apa. Lahada
bimukafaqazatin walahada biwati zawjatihi fi haidin wa fi sawmi. Zaid ngalakukeun wati ka pamajikanana keur puasa Ramadan. Doraka tetep kena sanksi ngan ieu maka caritakeun had apa ulah kan haram. Lamun Ki Zaid ngalaksanakeun zina jeung batur wajib dihad 100 jilidan. Lamun muson ranjang. Kuari ngalaksanakeun wati ka pamajikanana ngan di bulan Ramadan kan haram di sarua bae. Tetap haram eta ma'aridi tetap Ki Zaid teu kudu dihad teu kudu dirajam. Adapun dorakana urusan nyana jeung Allah istighfar bae nu loba. Astagfirullahalazim Gusti abdi kabolosa di bulan Ramadan teu kontrol abdi teh ku gede jasa syahwat. Hampura Gusti nyaan istighfar dihampura ku Allah. Menang dua pagi gitu deh. Istighfar deui jangan astagfirullahalazim moal deui gula moal deui dihampura bae ku Allah. Menang dua pagi gitu deui bae. Cek malaikat ieu budak istiqomah amat cek. Tah jadi ngawati pamajikan keren tekuduhan doraka mah doraka tetap ngawati pamajikan di jero bulan Ramadan doraka mah doraka ngan tekudu wajib dihad. Kumaha lamun pamajikanna keur ihram Zaid jeung sarwiti ka Makkah umrah atawa haji imram yana ai prak di jero ihram ngalakukeun wati lahada tetep teu wajib dihad sanajan rusak hajina atawa umrohna ku sebabnya ngalakukeun wati nu jadi masalah ieu mah masalah hadna teu wajib dihad sebab haramna jima jeung pamajikan eta mah aridi aya masalah nu datang anyar ku sebab ku sebab puasa ku sebab ihram itu kene wala hadabi wati amati Zaid boga amat teueuh ieu mah aya dongengna doang dina kitab amat abid tapi pibuktiana nama geus eueuh. Amat eta boyongan perang abid mun lalaki mun awewe amat dijadikeun gonimah dibabagi halal biasa ta eta teh andai kata Zaid boga amat kemudian dipigawe ku Zaid tetep teu kudu dihad atawa keur puasa tetep teu kudu had atawa keur ihram tetep teu kudu had sarua nipas ge sarua indun dalam kondisi nipas tas wiladah kakarak ge 10 atawa 20 poe aya di jero nipas keneh kemudian Ki Zaid digoda terjadilah wati di jero nipas haram tapi tetap wala hada teu wajib dihad dampakna lamun keur dipigawe ku salakina ieu bakal boga penyakit terjangkit penyakit anu berurusan jeung kitu bobogaan. Nah, iyalah lamun di waktu haid Imam Ghazali ngajelaskeun tentang penyakit-penyakit anu mantak dilarang ieu aya
efek samping. Kaza mati al muzawajah itu kene ngawati amat anu dirabi atawa anu rejengan atawa awewe anu keur di jero idah eta teh sarua haram ngan teu kudu dihat. Zaid boga amat ngaran Hindun kemudian dikawinkeun min ghairi ka batur. Nah ieu amat tugas dikawinkeun ka batur dipigawe ku Zaid sebagai sayyidna eta haram sebab geus jadi milik batur. Urusan rumah tanggana urusan dirina memilih keneh ki Zaid. Amat dikawinkeun ku Ki Zaid nu batur urusan imah tanggana urusan dirina anu Ki Zaid dipigawe ku ari ku Ki Zaid lah hada teu kuduhan atawa rejengan jeung batur boga amat mustaraka rejengan kabeneran rejenganana jeung batur kan bagi dua milik batur saparo milik urang saparo wari dipigawe teu kudu dihat kitu keneh anu diidahan ditolak tilu ku Ki Zaid Hindun lantaran bawel jasa kalepasan Ki Zaid ku sebab sering jasa akhirnya ditolak geus teu hiji teu dua langsung tilu bae sanajan kadung geusna tetep jadi bae geus eta ngaranna aya di jero idah haram lamun diwati sebab di jero idah tapi tetep teu kudu lihat ngan haram zina nama hukumna tapi teu kudu dihat wa kadza mamlukatihil mahram itu keneh teu kudu dihat aya anu dimilik ngan aya patali mahram binasabin atawa mahram birodoin Zaid meuli amat kebeneran amat na horeng adina kan miliknya anak berarti dibeli ku Ki Zaid orang adi nah eta teh teu meunang dipigawe teu meunang diwati lantaran nyana aya sifat dulur sanajan nyana amat dimilik milik mamilik bae ngan ku sebab dulur teu meunang diwati andai kata diwati nyana tetep teu kudu dihat gitu keneh misalna ku sapasuson dan lain-lain sebagainya jadi orang nama ngaji urusan syariat ngajelaskeun Al-Qur'anul Karim nu Al-Qur'an ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal kaharti Quran lamun teu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi ge teu kaharti lamun teu dijelaskeun ku para mujtahid geus qaulul ulama mufassirun li qaulin nabi wa qaulun nabi mufassirun lil Quran mah wahyu nu datangna ka Kangjeng Nabi mah urang teu nyaho kos kumaha nyulusup teh mah dibere wahyu kajero qalbu Kangjeng Nabi berateun Kangjeng ketika datang wahyu nah dijabarkeunlah ku malaikat Jibril nu kadenge ku urang ieu adalah bahasa Arab Kangjeng Nabi ngajelaskeun Qur'anan Arabiyya ai aslina mah kapan kalam Allah mah la harfa wala sauta hurupan suara huruf suara
eta watu geus bae urusan ada urusan wahyu Kangjeng nu nyarita. Di urang ge aya anu eueuh rupa, aya sora tapi kadang-kadang eueuh rupa eueuh sora kabel. Eta aya sora tapi teu bisa ditewak. Nah, anu bisa newak irung. Eta mah deres ge ieu eueuh rupa sora tapi kaambe eta jahat eta kos kitu eta jahat eta kos kitu betah dahsyat eta ya wa mukrahin wallahu a'lam.